Dang, mak hayang ka luar, tuntun mak. Ayo. Kak mah di kula we di dieu. Dang di dia tuh. Endang ngarek nyokot cai heula nya jeung mak. Nya. Ieu mak, tehna. Mak, si Al teh geus balik di Jakarta, mak. Oh, entas uwe si Al. Yang geus atuh, mak. Terus kumaha ieu urang arek ulin. Oh, endang rek ulin. Arek ulin terus kumaha, mak? Sorangan di imah. Oh. Endang arek ulin lainnya ka si Al. Endang arek bebeja si Mak teh cager. mak. Oh, nyaman atuh nya. Adeknya, Si Al kita ka di heula. Nya. An. Si Al ke eueuh. Si Al eueuh duduk heula we di dieu, di luar. Tahan nu keketrok. Oh, si Endang. Dang, main geus lila di dieu. Oh, lain urang di luar moal di dieu teh ka dieu. Oh, mah urang teh labut di sawah. Ngusul we yuk. Ayo urang teh bodang. Undang samaan habis dari mana? Main. Oh, mak. An gerira balik. Kamari, mak. Oh, Mak labu di mana? mak teh labu di sawah di dinya rek kalieu rek noleng. An, Oh, berarti emak teh entah hati-hati meureun kali yo. mak teh lieur dang. Cigana 7. Mak omihna geus mangkat deui apa di mana? Geus mangkat deui, mak. Kamari nganter Al doang. Oh, nganter Al doang. Mak yang dikerok moal. Ah, moal mak geus dikerok. Oh, Kumaha sorangan? kan bisa emang sorangan ge. Bisa. Mak sing sehat-sehatnya. Al dek ulin jeung si Endang. Nya, kade ulina nya. Oh, Alhamdulillah ya, bahajin adanya teh aya. Anggo sibuk doang keur panen di kulon. Gelas. Ubar dang juga mambag. Oh, Depan teh cagur. cai ti saha? Di bahaji. Nilu mah balik. Bang langsung we. Atuh. Ayah ada nata jelmaan aja aya di luar. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Aduh. Aya bahaji nak. Ayah alhamdulillah ya. Sibuk bahaji mah teu ka dieu berpanen di beh kulon. Eta cainang di mana Pak RT? Menang di Bahaji. Bahaji mana? Bahaji eot. Oh, bisaeun bahaji. Bisaun batul besok adinya ke manehna. Tapi tadi teh manehna diobrolkeun kitu teh. Teh, urang mah bisa ayeuna paling oge cenah geus rek panen cenah kitu. Kadinya kan ngolongok ka Jembag cenah kitu tadi teh. Ya ieu ubana ce ya. Diinumkeun. Heeh cenah diinumkeun. Kunaon cenah Pak RT? Cenah mah cak Bahaji mah Jembag mah cenah Noel cenah gitu dari tadi sawah cenah gitu. Heeh. Tadi teh ngomong kitu bari gura-giru mana teh berpanen di beh kulon. Sibuk meureunna nya. Heeh, kombi. Singkat teh weh. Teu nitipkeun duit ka Pak RT. Henteu, eta mah gara-giru puguh. Oh. Gara-giru rek mangkat. Tiga kerja itu teh. Tungguan heula yo.
Cembag teh cager. Naon cenah teh? Tabuh di sawah. Waduh eta. Teh kemana arek ngeleng. Gitu cok dari teh. Ya pamitnya. Oh, Heeh. arek balik wae. Oh, balik itu bebek yang ngasupkeun cok. Kita Pak RT tadi ambrok jeung si Endang teu. Oh. Amprok deh di jalan. Baru beliin jeung si Al. Arulin. Heeh. Mending ari keur Arulin bisa jauh doang. Oh, tuh ulun tadi make sepeda kan ya tadi teh. Nanya didinya di jalan. Nah, RT teh mau naon? Bubar jeung emak gitu. Oh nya cenah. Heeh tuh. Ambekeun bebek. Heeh, nuhun pisan nya Pak RT nya. Ayo nya, ya. Ya. Assalamualaikum, Cok. Waalaikumsalam. Cembang, hei, belanja bay, mundur apa cembang kayo? Alah, hei, kajen, kamari mampura we, ya, Heeh, tenan naon. Da nyaho. yang naon? Sebenarnya pat tukang heureuy. Hampura nya cembang, Iya iya. naon deui cembang? Kolakna mana? Kolak, oh iya ya sampe, kolak sampe. Hampura nya, ulang ngambeknya, Moal. coret ya, geus lunas. Tajeng 10.000. Mohon, ulah pundung, Heeh. ya. Parabitin ya. Ulah pundung cembag hampura, urang mah tukang heureuy. Nandai cembag, geus. Alah rencana ge eueuh ningan. Piraku. Ya. Mohon. Naon ya? Heeh. Lanjutkeun wae nya. Lah kapoknya. Wah. Urang mah heureuy cembag. Al, arek ka emak urang mah al. Arek. Ayo. Ayo. Dang Mak. di mana? Oh, mak ada jajanan di mana? Lanjutnya di sesebret. Oh, lain mah nang meuli adi. Ah, nggak boleh. Heeh, meuli. Di duit? Aya pamere di eta naon di Imas. Oh, nak kajerola ya, mak. Ayo. Kajeng anak tuh an. Ayo, am. Ajakan ka jero. Nah, mak. Gara ibak, gara ngaji. Bung. Ih, bejakeun ka Pak Dedi, Gubernur Jawa Barat yang dibawa ka Barak Bu ngaji. Yang satu mah ngaji weh. Ah, Oh, tuh pusing kajian juga barat apaan? urang mah. Pusing juga ka barat urang mah embung teuingan. Mah urang geus ngaji. Mana tuh mah ongkosna? Ya 2.000 nya, kajengan nya. Oke. Pada jalan na. Ah. Cembag mendingan kan ya. Sampai mana lah? Sampai ke sawah ya. Cok. Cok. Oh, ngareuh. Cok. Cok. Kan gogoroan Pak RT sigana. Cok. RT. Jadi ya. Di Ke mana, Maraban Cok? Entog. Maraban Tukang. Entog. Heeh, Di tukang. heeh. Oh, ke Maraban. Nah, Cok. Entog ya. Mau buka entog. Heeh, meuli. Lumayan lah. Udah boga di teh jujualeun. Rajin. Buka entog segala. Naon Pak RT? Iya, haji kadieu can Pak. Eta Cok. Can, ka dieu da. Buka entog barasik sih. Meuli 3. Awewena 2 jago hiji, gumantung. Eta cikot kecan kadieu. Tadi teh amrok di jalan. Ngomong nama. Urang naik maer gemuk heula cenah. Tadi tuh. Naik motor. Oh, naik motor Oh. teh di amrok di jalan. Naik maer gemuk heula cenah ngomong nama. Geus teh ka dieu, Cok.
Can ka dieu. Eta haji. Wih, ieu boga rongsokan kieu, Cuk. Eta ngumpulkeun urut barudak jarajan. Lumayan jeung ditukerkeun ka piring jeung mangkok mah. Payu, Cuk. Payu. Ya rajin menyesal. Heeh. Sugan teh wajib sekali ya. Can ka dieu Pak Haji ditungguan wae Pak Haji teh. Pak RT ka mana ayeuna? Eta nama mereka Ka sawah. sawah. Teu nempo heula ceu embag ya cageun can gitu. Alhamdulillah geus cager. Syukur aing cager mah. Gitu doang aja nya. Nya. Heeh. Ayo, Cuk. Ayo. Assalamualaikum. Cok. Mana nya? Eueuh. Kayak Pak Haji sih suara di luar. Waalaikumsalam, Pak Haji. Ya. Calikola Pak Haji. Mangga. Emang labo, ang cager. Cager Pak Haji. Das di mana gitu? Betul kali. Oh. Di galangan labu. Tadinya di dia lieur saeutik nyempokeun tapi ka ditu teh belokan rek kalio teh ya malah 7 hadena aya Pak RT keur ningali bibit anu sawah Pak Haji. Oh, RT aya. Heeh. Eta mah Heeh. berobat. Dibere kan nang di Pak Haji teh ya cai. Cain mah doang, batang mah meuli obatan. Can di pokok doang. Oh. Bebejer ke aja tuh kemarin RT tuh lain rata. Kan cok Pak RT Hajina sibuk keur panen di belah kulon cenah. Oh, eta nama sibuk. Enak budang oge saurang da ka mana mah urang oge. Oh, si Acoy. Oh. Aing cager mah itu lengan foto. Ya heuh atuh Pak Haji isukan. Tara minta duit ka haji. Minta duit atuh jangan isukan bekal. Tuh, minta duit wae can gawe can naon minta duit. Nah, heuh isukan jeung bekal Pak Haji. Ai udah wae. Nunungan mah bujang da karunya dibere duit deui. Da duit. 500 jeung beli obat ongkoh. Nah, lantu makan gawe tuh si Mas Heeh, tuh 2 3 4 5 geus 5. 5. Heeh. Tuh Mas si Mas geus maju ayeuna. Keur ieu Kenyitak. penyitak. Heeh. Tadi teh aya Pak RT ka dieu nanyakeun dari Pak Haji ka dieu encan. Tadi Pak Haji ka mana naik motor? Bayar gemuk. Oh, mayar gemuk. Babayar sawah itu bekul satu legana kita bayar gemuk. Oh, Katanya bangnya sasakitu eta dutan ditransferkeun. nya nuhun atuh ya Pak Haji nya. Oh, sok ayo. Cakeun sehat lah. Nya Itu ulengan pisan itu. Tembak tadi nempo Pak RT ente. batur ka dieu Pak RT na. Tadi teh ka sawah cenah. Arek ningali bibit anu deket liot teh ya di dinya. Oh, tah memang can di tempo bajo ge. Orang ajeuna RT hidang. Heeh. Da keur uing labu ge eueuh nya. Manehna keur eta Pak RT na keur nempo bibit. Tadina aya Pak RT. Bari dicayan tuh. Eta na pambitanana RT. Keur kamari mah keur eta banjir nya ayeuna tah. Heeh, kitu na mending patung geus dibere duit ka mani mah kamari si bereng geus. Heeh. Ge meminta ge mun eta ge minta beuneu ka haji lah. Heeh. Emang kitu namanya. Nya. Nah, geus kitu mah. Berarti isukan kali oge. Kalian sukan. Heeh. Lento. Alhamdulillah Bah Haji adene ka dieu. Saking sibuk na meureunnya eta Bah Haji karek ka dieu nempo. Kiranya boga sawah pas Abah Haji di dieu.
kan maju dari kali yuk kemarin lumayan 500 sih jeung beli obat ongkoh isukan.